medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan Dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia barjaya tos tiasa diberdaya ku Mang Odek sareng si Konceleng nu salajengna si Konceleng nepangan Mang Odek di warungna Mang Oci pikeun nyawalakeun lengkah salajengna numpas kajahatan malih mah Bi Oci oge ngiring ngarojong tur hoyong ngabantu karena perjuanganna si Konceleng sareng Mang Odek oge anu sanes-sanesna. Urang lajengkeun serial si Konceleng dina jejer carios putu si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Sarespati. Wargi Dahlia Mang Odek milu deui nemrong omongan dina waktu harita. Ya, upami Ki Konceleng memang sapuk mah Mang oge piraku nolak. Ngan kahade yo Bi Oci ulah asa ngarasa dipaksa. Jadi penting nama kudu ridho jeung ikhlas mangsana kacicingan di dieu. Ulah nepikeun ka ari dina caritaan eces tembres tur ngeunah kadengena tapi ari hate ngageremot ke bet kun teu percaya kana hate bibi geuningan Mang Odek mah jiga anu cangcaya caang bulan 14 ya jalan legasa sapuan keur bibi mah naon anu dilisankeun TS tu luyu jeung kaayaan hate bibi tapi nah Mang Odek mah geuningan teu percaya ka bibi teh jeung Konceleng. Ulah dipake leutik hate Bi. Maksudna mah Mang Odek teh urang tiluan teh kedah leuwih taliti jeung hati-hati lantaran naon rupi anu dilaksanakeun ku urang tiluan teh kaeta ngararancang sareng tindakan geusan merangan kejahatan sedengkeun kakuatan ti pihak golongan anu jahat teh sasatna memang loba pisan cak-cak bodasna ieu Bi gitu. Leresan dinya mah ngartos bibi oge yang kangaranan kumpulan jalma jahat mah geuning tang tu be aya di mana-mana usung esangna anu matak bibi ya kahudang sumanget juangna oge ye da kangaranan ngarojong teh teu ukur ku tanaga oge pangarti ilmu bela diri nanging tiasa ku cara anu sanesna deui kitu apanan ceuk jang Konceleng oge lin. Laras pisan teh Bi. Terus terang we kuring ngarasa bunga oge kalayan bagja ari margi Bi Oci najan pangawak awewe tapi aya geuningan kasumangetan jeung perhatian kana masalah anu ayeuna ku abdi sareng Mang Odek nuju dilakonan. Da kuring mah ayeuna beureunan pamit heula Mang. Urang tepung deui dinten pageto di dieu nya. Kuring hayang nyaho kumaha hasilna panalungtikan Mang Odek di babakan balapati teh kitu.
Nangga leres beres lah pokoknya maki. Mudah-mudahan be masing aya dina kelancaran sagala rupina. Pancen tikang konceleng atau tiki konceleng bakal dilaksanakan sakumaha mistina kumang. Geus kitu mah si konceleng terus pamitan, tinggal Mang Odek jeung Biocih duaan. Mang Odek nyerangkeun si konceleng anu keur leumpang, narik napas panjang terus neuteup ka Biocih bari terus nyarita. Aduh, nyaan berat ya kaayaan anu keur disingharepan ku Ki Konceleng mah. Geus puguh hayang nulungan sutinah der ayeuna nyingharepan masalah deui. Jang Wisrawa teu puguh-puguh bet aya anu mawa ku jalma anyar pinanggih anu ngaran Nyai Garniti be. Lain jari bibi mah bet ku henteu ngartina teh eta. Awewe bet ku keke mika hayang ka Jang Wisrawa. Nah ari kasuka jeung kadeudeuh bisa dipaksakeun kitu. Rada lieur oge ceuk abdi mah ieu teh awewe teh Mang Odek ya. Nu matak hayang terus disalidik heula teh kitu tah ka babakan balapati oge kitu tah. Sabab terus terang ya acan kungsi ngambah ya ka daerah eta mah. Ngan geus aya nu ngabejaan ngeunaan lebah-lebahna mah nya malah ceuk beja mah. Kaayaan Nyai Garniti di eta pakampungan teh teu beda we ibarat ratu. Sakabeh warga di eta pakampungan tunduk jeung patuh ka Nyai Garniti gitu. Nya ari abdi mah da can apal kanu ngaran Nyai Garniti teh. Jadi jelas Mang Odek kudu waspada. Kudu taliti oge tarapti. Daya nama teu kudu bingung deui keur tempat padumukan, langsung be ka dieu atuh ulah asa-asa. Sabab da moal dianggap anu sejen atuh ka dieu teh. Nya ari geus jelas kieu mah. Nya moal make kudu bingung ngahurum balung. Dari ibarat manuk neangan kurung. Sabab sanajan di dieu imah panggung keur Mang Odek mah untung sabab moal nepikeun ka linglung ka pahung da puguh aya tempat anu tangtu keur tepung lawung kitu tah Biocih ceuk Mang Odek si jago dengkek teh. Ngan eta be abdi mah palaurna teh ku didengkek anu matak ka abdi mah omat yang ulah didengkek hayo ke abdi ungap jadi teu walak kaya piraku ari kudu silih dengkek mah. Nya moal rek sambarangan ngadengkek atuh be komo di dieu jadi tempat anu matuh keur Mang Odek gitu jelas butuh komo iyo geus jelas puguh Biocih luntur kalbu lain ku pangaruh tapi lantaran boga tujuan anu kukuh pangkuh. Hehehe kitu da be. Nyabet meni siga pisan jenatna salaki abdi ari geus nyarita teh teu boleh we make Purwakanti. Ya hari abdi mah teu boleh ngingetkeun ka hade masing waspada dina mangsana nyilidi ka babakan balapati ulah nepikeun ka abdi di dieu leungiteun. Aduh tuh jadi we batuk nya teu kudu leungiteun da geus pasti moal ka mananya mulang ayeuna mah. Lantaran rek muru waktu ya teh bilah rek miang we ayeuna teh ngaragancang ya aya kacindekan ngeunaan kaayaan Den Wisrawa yo. Kumaha kaayaanana doakeun be binya sing lungsur langsar sagala rupina. Geus kitu mah Mang Odek harita terus indit lumampah rek nyelidik kaayaan Wisrawa di babakan balapati.
lantaran geus meunang katerangan ngeunaan lebah-lebahna harita Mang Odek teburung nepi ka tempat anu dituju. Waktu tepi ka lebah sisi tegalan anu kawilang anggang jarakna, Mang Odek ningali aya awewe anu geus aya umuran tapi pangawakanana calangker make bajuna oge wanda jago wanita. Anu nilik kana dedeganana luyu jeung katerangan ti si Konceleng. Moal salah deui eta awewe teh Nyai Garniti. Harita katingali Nyai Garniti memang keur diriung ku para pemuda mangrupa murid-muridna. Mangsa dirina mere contoh ngeunaan jurus-jurus anu keur dilatihkeun ka para muridna. Mang Odek merhatikeun ti kaanggangan bari ngomong sorangan jero hatena. Aduh, nilik kana dedegan jeung ciri-ciri nama. Sakumaha nu dicaritakeun ku Konceleng. Geus moal salah deui eta jago wanita teh Nyai Garniti teh pastina oge keur ngalatih jurus ka murid-muridna sigana mah. Aing ulah nyamperkeun nya mah bisa jadi urusan jeung moal waka gagabah wani asup leuwih jero ieu ka pakampungan ye. Ye ribetku eueuh anu ngaliwat saurang-urang acan kelebah dieu nya. Aduh, anu bisa dipentaan katerangan ku aing. Geus kitu bae diparengkeunana. Dina kaayaan keur ngarep-ngarep aya nu ngaliwat kalebah dinya. Harita aya nu ngaliwat kawilang awewe kolot bari ngelek kele geus balik ti cai sigana mah. Ku Mang Odek gancang dieureunkeun sakedeung bari terus diajakan ngobrol ngalengteng ngeunaan kaayaan di daerah Babakan Balapati. Aduh, hampur ayo mah ya. Lain rek ngaganggu ngan bet ku panasaran ya teh hayang ngayakinkeun nya hayang ngayakinkeun ya teh ari itu tuh anu keur dirariung ku para pamuda teh bener eta teh Nyai Garniti teh kitu mah teh. Oh, nya eta teh Nyai Garniti abanan biasa eta mah sabab memang wayak ieu ngalatih jurus ka murid-murid lalaki na anu memang kabehanana oge pangeusih ieu lembur. Lain da ari emak mah pasti pituin urang Babakan Balapati merenya. Ngeunaan Nyai Garniti teh nah kumaha eta teh mah? Maksud kuring nalengteng teh laina naon? Da lain rek jahat ngan supaya henteu sambarangan asup leuwih jero ka daerah pakampungan Babakan Balapati gitu tah mah tah. Jadi hari ngeunaan Nyai Garniti mah di daerah Babakan Balapati mah geus dianggap ratu sasat anu ngawasa ieu daerah. Kitu na teh lantaran sakabeh pangeusih lembur eueuh anu teu serap ku ajen kasakten Nyai Garniti. Jeung deui sakabeh pangeusih lembur Babakan Balapati apanan muridna Nyai Garniti. Tinu kolot nepikeun ka nu bocah keneh teh kitu. Iwal ti mawe anu teu bisa kana jurus teh. Sabab mah mada lain urang pituin ieu lembur atuh. Tamun jenatna salaki emak kakarak pituin urang dieu. Nu matak henteu sagawayah jelema anu bisa asup leuwih jero ka pakampungan lamun acan menang idin ti Nyai Garniti. Kangaranan malang mang mulung mung kitu bae mah pasti oge dicerek ku para pemuda anu aya di dieu. Anu matak gede pisan pangaruhna Nyai Garniti teh malah salian ti leuwih ti eta gitu leuwih sieun deui ku Nyai Garniti teh sabab Nyai Garniti teh boga naon teh geman pusaka pecut wisanaga anu salila diri nama kalangan acan pernah sakali-kali acan ngarandapan eleh kasoran. Nu matak sakabeh pangeusih ieu lembur mati anu kolot nepikeun ka anu masih bocah ngahormat pisan ka Nyai Garniti teh. Mang Odek gigideug gadenge katerangan siga kitu teh bari terus nyarita deui. Hebat nyaan hebat lamun kitu mah teh Nyai Garniti teh mah aduh
untung kuring tatanya heula ya ka emak. Dasar tadi nama ieu teh arek langsung ulin be jalan-jalan asup leuwih ka jero ti ka kampung ka ditu mah. Ulah wawaniana bahaya komo bari jeung acan wawuh ka Nyai Garniti mah sabab bisa oge jalma nu lain urang dia pituin cicing di pakampungan lamun geus menang idin ti Nyai Garniti atawa memang kawin jeung urang dia siga emak. Ya untung bae kisana kepapanggih jeung emak. Alah lamun panggih jeung jalma anu lian mah kisana bisa-bisa digebugan sabab tatanya ngeunaan Nyai Garniti. Tah saperti dina waktu ayeuna cenah di mana teh di imah Nyai Garniti aya 2 jajaka kasep anu saurang mah ngaranna teh Wisrawa dan anu saurang deui mah Hambali. Cenah cek beja yoge eta duaan teh 2 jajaka teh masih keneh dulurna Nyai Garniti. Dina hati kulawarga kena Nyai Garniti anu matak nya aman we eueuh naon da puguh nya eta kulawarga Nyai Garniti teh. Oh untung nyaan untung ayeuna mah ya untung tepung heula jeung emak ya sarta bisa nalengteng tur menang katerangan. Ari sugan teh kampung babakan Balapati teh sarua bae jeung pakampungan nu sejenna mah dina harti jalma liar atau jalma luar oge bisa bebas keluar asup. Beda atuh kisana beda pisan. Beda ari dibandingkeun jeung pakampungan anu sejen mah. Sabab di babakan Balapati mah sagala rupa urusan, sagala rupa kawijaksanaan cek mah oge henteu leupas tina katang tuan ti Nyai Garniti anu memang jago wanita anu ti bocah keneh oge geus terus-terusan ngemu anu matak nepikeun ka henteu mikirkeun kepentingan pribadi nah ngeunaan kulawargana anu matak nepikeun ka ayeuna oge masih keneh we nyorangan manehna teh kitu. Oh jadi kitu aja mah. Alah nuhun pisan tuh mah. Menang katerangan kieu ti emak mah doh kuring mah rek wani-wani asup leuwih jero ya ka kampungan ya. Hampura ya sakali deui sabab kuring geus ngaganggu ka emaknya. Sakali deui duh nganuhunkeun yo kana katerangan ti emak. Geus cukup menang katerangan seperti kitu mah harita Mang Odek henteu nyanet deui si emak anu arek muru bali. Saterusna Mang Odek lelempangan muru kalebah walungan duka teuing kumaha bet hatena kumejot hayang lempang mapai walungan sagala rupa. Geus kitu we meureunna diparengkeunana harita Mang Odek anu keur mapai-mapai walungan bet dipanggihkeun jeung Hambali anu kakarak beres mandi ti walungan. Gancang harita Mang Odek terus nyampeurkeun ka Hambali. Geus kitu mah Hambali jeung Mang Odek silih ebrehkeun pangalaman anu karanapan ku masing-masing. Mang Odek netep antep ka Hambali bari terus tumanya ngeunaan kaayaan Wisrawa. Tah kitu Den pangalaman Mang teh. Tapi sanes teh kumaha kaayaan Den Wisrawa dina waktos ayeuna ya Den. Ari kaayaan Kang Wisrawa mah sami bae sareng abdi mah teu kakirangan naon-naon. Da memang teu dikukumaha ku Nyai Garniti oge. Anu matak abdi sareng Kang Wisrawa jadi bingung oge kitu ye sababnya kitu teh geuningan. Lamun nya Nyai Garniti memang jahat nah Kang Wisrawa teh dipaksa be pikeun jadi salakina siga Nyai Wulung ka abdi. Tapi da ieu mah henteu deui. Jadi eta tanu nyin bingung keur abdi mah sareng Kang Wisrawa teh mang. Jadi kieu ye jelasna mah geura barabat Hambali saterusna ngajelaskeun ngeunaan pangalamanana anu karanapan ku dirina
sarta kaayaan Wisrawa anu sasatna teu beda we ti tawanan. Tinggal ayeuna mah ngadaguan kadatangan si Koncleng anu diharapkeun datang pikeun nyumponan kana karep kahayangna Nyai Garniti. Tah, jadi abdi sareng Kang Wisrawa lain teu niat lunta ngaloloskeun diri ti babakan Balapati. Tapi pangeusi ieu lembur sakumna geus pada apaleun ka abdi sareng Kang Wisrawa. Jeung deui apanan sakabeh pangeusi ieu lembur teh murid-muridna Nyai Garniti. Jadi pamohalan bisa lunta ninggalkeun ieu patempatan. Jadi katang tuanana ti Nyai Garniti ngeunaan nasib abdi sareng Kang Wisrawa tinggal karinganti datangna Ki Koncleng beh ka dieu gitu. Sabab keur Nyai Garniti mah tetep dina sikepna hayang ijen jajaten jeung Ki Koncleng pikeun nangtukeun atawa mastikeun ilmu saha anu leuwih punjul eta anu boga hak mutuskeun nasib Kang Wisrawa sareng abdi kitu tamang. Janten Den Hambali oge ngilu ka baud ieu teh nya. Sabab Den Wisrawa ngakukeun yen Den Hambali teh adi pituin anu ngan hiji-hijina. Nu matak Nyai Garniti satuju pikeun nyalametkeun Aden ti alas waringin. Oh, jadi syaratna teh saha anu meunang ijen eta nu boga hak pikeun mutuskeun kumaha nasibna Aden jeung Den Wisrawa. Tapi ke yo mang teh asa panasaran ieu teh. Nyaan ai Nyai Garniti teh teu ngaganggu ka Den Wisrawa ieu teh. Nya maksud mang teh kalakuanana teu siga Nyai Wulung gitu. Nya puguhnya eta mang anu nambihan kabingung abdi sareng Kang Wisrawa teh. Siga da bae Nyai Garniti memang jalmi anu tigin kana janji mang. Janten anjeunna teu wani ngaganggu ka Kang Wisrawa upama acan resmi jadi salakina. Dina hartos tutas aya kapastian mangsa ijen jajaten jeung Ki Koncleng pikeun mutuskeun saha anu leuwih punjul ajen pangartina kitu tamang. Mang Odek kawilang rada tenang oge hatena ngadenge katerangan siga kitu. Mang tenang atuh ari kitu Maden. Ieu kaayaan teh tangtos kumang bakal diwartoskeun ka Ki Koncleng. Margi sakumaha anu dijelaskeun tadi kumang yen mang ka dieu teh sasat ngemban pancen ti Kang Koncleng atau ti Ki Koncleng. Nya upama tos aya katerangan anu pasti kieu mah tos jelas tiasa dipastikeun Ki Koncleng bakal sumping ka dieu nyumponan kana karepna Nyai Garniti teh gitu. Pangdugikeun we salam hormat ti abdi mang. Malihan ari harapan mah mudah-mudahan be naon rupi anu janten pamaksudan Ki Koncleng masing aya dina kalancaran. Ki Koncleng kedah mampu ngungkulan ajen pangartina Nyai Garniti. Kitu tah harapan abdi jeung Kang Wisrawa mamang. Ya sami atuh mang oge kitu harapan teh Den. Margi upami dugikeun ka Ki Koncleng anu eleh jajaten. Atuh Den Wisrawa teh beureun bakal jadi salakina Nyai Garniti. Aden oge jadi urang lembur babakan Balapati ke. Bot teu panuju ka cida ieu keur mang Maden. Geus meunang katerangan anu leuwih jelas saperti kitu mah ti Hambali. Harita Mang Odek terus pamitan rek bebeja ka si Koncleng ngeunaan hasil panyalidikan di babakan Balapati. Sedangkan Hambali oge sarua harita teh terus balik ka imahna Nyai Garniti. Paroman Hambali anu rada robah perasaan Wisrawa kawilang seukeut oge. Hatena langsung jadi panasaran. Terus tumanya ka Hambali. Ke. Diperhatikeun ku Akang bangun aya masalah penting ya anu bakal dijelaskeun ku I Hambali ka Akangnya. Cek aya masalah naon ieu teh Yi? Ieu Kang. Tadi abdi beres mandi ti walungan teh bet ditepungkeun jeung Mang Odek anu tetela ngemban pancen ti Ki Koncleng. Ngadenge katerangan siga kitu Paroman Wisrawa hegar marah mai kalayan teu lila terus tumanya deui. Oh,
Jadi kumaha cenah ngeunaan Ki Konceleng teh ieu? Dalah sanajan akang jeung ayi di dieu diperlakukeun ku Nyai Garniti teu siga ka pasakitan anu hartina teu dikukumaha, tapi anger be ari hate akang mah teu lugina ieu. Tah jadi kumaha tah ceuk Mang Odek teh ieu? Janten kieu Kang, Mang Odek dipiwarang nyilidiku Ki Konceleng ngeunaan kayaan urang di dieu. Yang anu hartos Ki Konceleng memang asak tinimbangan sateu acan ngalakukeun tindakan. Anu jelas mah saur Mang Odek teh tos janten kapastian ti Ki Konceleng anjeunna bakal sumping ka dieu. Kitu tah Kang saur Mang Odek teh. Akang memang geus boga kayakinan Ki Konceleng pasti bakal nulungan urang duaan. Jadi urang teh ayeuna geus teu kudu mangmang salempang deui. Ngan sok sanajan kitu muwuh dina hate abdi mah Kang, ieu teh kaentepan ku perasaan mangmang salempang, bet inggis ku bisi rempan ku sugan Kang. Nah naon kitu anu jadi karisi jeung ka rempan salira teh? Cobi jelaskeun ka akang anu jelas ngarah ka arti ku akang na ieu. Ya muhun sakumaha lisan anu dikenalkeun ku Nyai Garniti teh akang. Dina mangsana ijen lumangsung, maka saha anu unggul elmuna eta anu ngabogaan hak mutuskeun nasib urang duaan. Apadan saur Nyai Garniti teh kitu Kang, anjeunna teh ngapimilik pusaka gegeman pecut wisanaga teh Kang. Anu salila diri nama kalangan acan ngalaman eleh kasoran. Jadi abdi teh aduh ngabayangkeun gitu kumaha lamun Ki Konceleng eleh jajaten. Ya meureun Kang Wisrawa janten salakin Nyai Garniti atuh abdi oge janten warga di ieu lembur babakan Balapati. Jelas abdi moal tiasa dipendak sareng naon teh ngajagaan Injani anu jadi adi, luyu sareng pancen anu jadi kolot abdi Kang. Tah ieu Kang anu jadi salempang tur henteu naon teh ngaranna teh teu panuju kana hate jeung pikiran abdi kitu tah. Akang bisa ngamaklum upami hambali kagungan kasalempangan anu saperti kitu, tapi ari ceuk akang mah Yi hambali ulah wakalit mana. Sabab tahapan ajen pangarti Ki Konceleng oge jelas teu bisa dianggap enteng. Sabab nurutkeun katerangan ti guru akang nya Kirangga Wulung, Dewi Amba sareng Mbah Lalana mah ti mimiti Mbah Lalana, Dewi Amba jeung Ki Buyut Mitra dugikeun ka Kirangga Wulung nyalirah tetela kungsi eleh kasoran ku Ki Konceleng. Jadi ku emutan akang mah teu acan tangtos Ki Konceleng bakal eleh kasorang ieu. Puguh memang kitu harapan abdi oge Kang. Ki Konceleng aya di pihak anu unggul mampuh ngungkulan ajen pangarti Nyai Garniti. Ku cara kitu ngandung harti urang duaan teh meureunan bisa bebas di dieu. Maksudnya bebas di dieu gitu Kang. Atuh abdi bisa ngariung deui sareng anu jadi adi. Kitu oge Kang Wisrawa bisa neraskeun deui pamaksudan jeung cita-cita. Ieu mah tapi lamun nepikeun ka sabalikna kajadianana. Aduh abdi mah bete tiasa ngabayangkeun Kang. Piraku rek betah di dieu. Bari anu jadi adi hirup kadungsang-dungsang. Mun kitu teh mah kajadianana, abdi isin kudu jadi kolot Kang, sabab teu mampu ngalaksanakeun pancen anu diemban Kang gitu. Ya tuh lamun nepikeun ka kitu mah kajadianana dalah sarua Kang oge. Kantenan moal tiasa bagja atara piting trimati. Tapi lah ayeuna mah mending oge urang duaan sami-sami munajat kamantena anu nyangking pasti papasten. Muga-muga Ki Konceleng sing aya dina kaunggulan
supados ihambali tiasa riung mungpulung jeung anu jadi adi. Atuh akang oge bisa neruskeun pamaksudan jeung cita-cita. Wisrawa nyobaan ngebeberah hate hambali. Mere harapan sangkan ulah terus diudag-udag ku rasa kasalempangan. Sok sanajan ari dina hate leutik mah Wisrawa oge memang aya perasaan anu sarua mah kitu teh lantaran kamafhum ilmu Nyai Garniti anu memang teu bisa dianggap enteng. Wargi Dahlia geuningan waktosna parantos teh nya kapan urang ecakeun deui wae serial si konseleng dinten ieu. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui siapunten anu kasuhun hatur nuhun kana sadaya paratosanana wilujeng kantun kasadayana. Sim kuring pendengar meri amit mulur amit mungkur permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prungah gogo goyang. Wargi Dahlia cag heula urang ecakeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permi